Weh nok kada nok kaliya karena ada didinya. Anon deh, anon. Terus aing ndak madep di video. Weh nok, ada ke kamar kon eueuh. Lucu dah sudah ke kamari. Emang lucu kunan le? Coba jelaskan ke aing hayang nyaho. Kamari dah mah lucu jasa. Aya orang asing lin. Ngomongna lucu jasa dah mah, ngomongna teh batetot jasa. Ngomong batetot kumaha le? Coba aing hayang ngadeng. Atuh eta ngomongna teh kumanya? Ngomong bahasa campur-campuran teh kos ieu, kos bahasa upo. Coba jelaskan saeutik mah kos kumaha coba. Jadi kinoknya. Jadi nyana teh ngomongna teh kumanya? Hareudeung geureumeut tanta kitu tah. Haru le, aing geus teu paham ka dia. Lihat jaing ka otak aing. Terus aya lieur mah dia geus ulah dipikirna. Dia ngomong-ngomong dia lebarna ka mana. Laju geus siga baju enten dia. Alah le, baju ya pikiran-pikiran amat. Baju urut be, kamu mana moal ya? Atuh sanajan moal ka mana genok, pakaian mah kudu rapi lah. Cuman beda bang awewe, juga awewe. Kita gituan tah. Ah le, antal bage banget takos belaung-belaung, buka ka bogoh. Anpal mah can bobogohan, tapi asana tak. Ama bobogohan jeung anpal sana tak bogoh kapaksa ya mah. Dih, pan bisa gitu sih le? Lamun nyana teu boga dedelan kebon mah, asana moal no, berhubung deket be deket. Le lah, aing geus teu paham ka dia, main tema aku raja hari. Nek naon emang aku raja. Geus beli baju can ya. Ayo. Baju jeung saha di si? Eta dengan pal baju aing teh nu stopo. Bikin kurang nganyana. Sayang, sampuna tadi. Assalamualaikum. Itulah sebagai orang Islam untuk kudu asip ke imah, untuk kudu kasep mati, bahkan ke kebun pun orang kudu salam. Assalamualaikum. Aduh, kemana ya calon minantu? Anpalnya bulan puasa, mana yang puasanya itu janji mandek ngebersihan dia tangkal cabai ya. Rumput panjang-panjang lagi, si Anpal nggak nongol-nongol, kemana tuh anak ya? Lah, kurang baik lah, istihana. Bismillahirrahmanirrahim. Hete cabai, baru kemarin nih nanem, buahnya udah besar-besar kayak gini ya. Aduh, kalau kata cewek ini montok-montok nih, bahenal, deh. Ya, sambil ngebuburit, mendingan bersihin pohon cabai biar tambah montok-montok. Kalau nggak dirajin nih tanaman, marah lah dia. Mencek tunda mah kundung. Haro, lebaran kapering deui berapa dua poe deui. Dan beli baju sanamun aing ente ieu kuli mau beli baju ya sana. Aduh lieur aing iki aing mah lieur teu boga duit tinggal beli baju. Tuh mak bapak aduh mak bapak acing hayang beli baju teu beli baju gawe ge cuman kulina doang. Aduh dak aing gawe jadi kuli capek sugan bedak aing dibere THR ku bapak mertua kabeli baju coba sasetel mah ulah baju ieu bau ja. Weh nok. Itu tuh belum tuh kunaonnya galauan amat. Udah kali, asana mah galau tuh udah. Kan ayo. Dua cucur datang aja banget kunaon pal. Melas awet nih lina. Ayo. Atuh kumaha aing teu galauan nah budak. Yo 2 poe deui nek lebaran aing can beli baju. Lah di pikiran, baju mah ngebadeg di main, baju topo. Eta sia aing ngomong main ngejeblak bae. Aing nek dibere pakaian urut ya mah. Geus jadi topo deui. Edan meureun sia mah. Sipal baju ya bagus-bagus ten, asal layak dipakai we. Alah dia monok lah. Baju dah kita urut baju aing. Aing keur mau ada tanggal toge, tiba-tiba eueuh.
Oh tuh lah, terus cuma cek dia bayang mah, oh bae jeung dia mah. Asyik dia dah aksi datang dia kan ribut bae liur aing mana kene ka kebon. Oh geus ka kebon itu tuh bapak mertua nang senangguan. Ayo pa lain lo. Ayo lah. Mun aing ditinggalkeun. Weh, tuh aing milu. Pa. Tuh bapak mertua ada dia. Dia mah jauh ka rezeki. Si naon at kumaha aing galau mah ten ka beli baju jeung lebaran mau kue deui. Weh, Pal, hirup mah kudu peuri heula. Ya mah, teu peuri mah moal hirup. Emang aing lampu hirup kos itu. Aing mah jelema lain lampu. Dia mesti nyambung. Ayo lah, bapak mertua urang. Assalamualaikum. Weh, bapak mertua saya di dieu. Miheulaan bae. Pa. Aing nungguin diri lah, si diberi aing bapak mertua dia. Awas di dinya, tangguan dinya. Weh, nok asana cekalan teh budak. Cenah resep kecileukeun we. Oh, udah balik. Asana mah di cerek kanan da budak kedeng. Waalaikumsalam, Anpal. Kamu datang ya, gue rekan-rekan. Pada mau kerja nggak tuh rekan-rekannya? Tahu. Sing. Yang Ampal, kemari kemana baik? Iya, yang Ampal mah nya saban. Mamang be, di Mamang mengges kolot kan mau sanggupnya saban pas dia. Yang Ampal mau diandelkeun ku Mamang. Keur galau kamari mah. Dan kabeli baju jeung lebaran. Apa? Jangan kebeli baju. Oh. Atuh kumaha atuh? Ya teu boga duit ge jeung beli baju. Entak kalau bae ge. Amun ngahareupeun ti bapak mertua bae mah ya. Ya gawe kos ieu doang. Irah ka beungharna coba. Asep yang Anpal. Ari yang Ampal lek bantuan mah ieu mah. Insyaallah walaupun ieu calon mertua dibelikeun ku Mamang. Hayu kumaha yeuh? Nek kagawean ge. Aduh, galau hate. Leuleus. Duh, kumaha sih calon mantu geus sakieu bae geus leuleus. Asa nambal kepake ya. Geus tuh rekan yang Ampal nungguan tuh. Oh atuh, berarti urang ka ditu heulan nya. Iya, Mamang ikut lah. Atuh hayu. Weh, Nok, tumben eta Nok. Itu mamarahan. Eta meureun deui untuna bisa coplok deui. Oh, meureun. Aduh, Dak. Coba Dak. Aing minta solusi coba gitu. 2 poe deui dek lebaran aing can meuli baju. Tah, Pal, coba minta ke bapak mertua dia. Coba dibere THR. Atuh kumaha anak meren lah, ceng Mama. Digawean lagi. Maleh. Oi. Atuh deuleu beda, deuleu banget ge. Kos kitu mencurigakan. Kumaha mere THR na ka aing. Ulah gitu dia, Pal. Kege jadi bapak mertua dia. Oh sih kadinya nama. Tapi deuleu ku dia tuh. Banget sama agak-agak mencurigakan tuh. Mang, tuh diomongin tuh ku calon menantu tuh, hayang THR nah. Biarin aja tong. Pada ngomongin Mamang masalah THR. Nih, calon menantu. THR ku Mamang dibere. Iya, cek lihat. Ya, nah, 1, 2, 3. Oke. Deal. Salaman. Oh, siap. Aduh, kok ngepet salamana bituran dicokot. Kehelan. Aduh. Iya naon coba THR 9.000. Kabeli baju ge henteu. Yang penting mah Mamang geus mere. Itu mah terserah 9.000 mau dibeli apa kek. Baju-baju anak-anakan enggak apa-apa. Ikhlas. Nispal pikir-pikiran teh dia yang baju. Nah buka buka. Tah juga baju. Dia naonan. Baju kos kieu dibikin ka aing. Geus balo lutuk. Ih. Geus kajun ceng berutut ge daripada 9.000 ge lumayan daripada teu beli baju lebaran teh salin. Atuh deuleu baju kos kieu putut bisnis balolong. Ieu mah pantes we ganjel kulkas ieu mah. Puyuh pun dibere dia. Saya. Oh, yang mana? Anu 9.000. Aduh. Jadi dong. Anpal Action. Action.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Hamzah Kreator mengucapkan selamat Minal Aidin wal Faizin. Muhammad lahir dan batin. Ampuranya kasadayana pilih bisi boga salah dina ucapan atau nyieun gitu ta. Kami mah hanya sekadar ngehibur. Aik gitu ge ulah pohoda gitu nya. Di dulu ongkos dari subscribe gitu ta. Paling dulu panmangnya. Amin. Gitu dong. Betul mudah-mudahan we gitu tanya. Lamun setiap kami nyieun gitu ta. Anu nge-subscribe atau ngahirupin loncengnya lah. Jadi lamun kami nyieun konten deui gitu nya supaya di dulu gitu. Kami ge sangat-sangat mohon bantuan.